Bismillahirrahmanirrahim. Wadat ngarep-ngarep saha ta'ifatun golongan min ahlil kitabi ti ahli kitab. Di golongan ti ahli kitab aya nu ngarep-ngarep. Saha ahli kitab teh? Yahudi jeung Nasrani. Aya golongan Yahudi jeung Nasrani nu ngarep-ngarep naon ya? Lau yudilluna kana yen nyasarkeun itu taifah kum ka aranjeun kabeh, ka anjeun kabeh teh ka umat Islam. Jadi aya sekelompok sagolongan Yahudi Nasrani nu hayang umat Islam sesat. Jadi hanya nyesatkeun umat Islam, padahal surah Allah wa ma yudilluna jeung henteu nyesatkeun henteu nyasarkeun ieu taifah illa anfusahum kajaba kana pirang-pirang dirina ieu taifah. Padahal mah umat Islam anu geus meunang hidayah jeung taufik ti Allah mah moal bisa disesatkeun ku Yahudi jeung Nasrani. Tapi manehanana nu naon mah nu sesat mah. Wa ma yasyuruna jeung teu ngarasa atawa jeung teu nyahoeun itu Yahudi Nasrani. Manehanana sesat teu ngarasa, padahal manehanana teh naon? Sesat. Puguh sesat tapi teu merasa sesat. Nah itu surah Allah. Sok baca.